Jadi boga salaki teh kesel da sakapeung mah. Ai nunggu salat, setelah salat kana resel cara rape. Ari gaplek kuat. Beungeut pinuh ku belau kan. Kita tadarusan, kita itikaf kagak kuat asam urat. Oh, dodo manya aya itikaf asam urat. Ari main ludo tarungkul opatan. Dengekeun si anu sok main ludo. Warahmatullah wabarakatuh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Al mukarram pun guru Bapak Kiai Haji Ama Ujang selaku sesepuh pondok pesantren Al-Huda, mari kita sama-sama doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya. Al-Mukarram Kiai Haji Ining Syahroni selaku sesepuh pondok pesantren Darul Huda, sama-sama kita doakan semoga beliau dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Hapunten tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantosia. Ada 3 amalan yang bisa menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya tadi lihat di balai ada kalimat yang sangat indah, iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau wafat dalam keadaan syahid, jangan sampai hidup hina mati qa'id. Amalan-amalan naon anu baris bakal nganterkeun urang wafat dalam keadaan husnul khotimah. 1. Dawam wudu. Kita bahas, barang siapa yang berwudu sebelum tidur, malaikat ngadoakeun eta kajalmi anu kulemna gaduh wudu, karuniailah, kasihanilah, pelihara tidurnya dari kejahatan jin dan manusia. Barang siapa orang yang sebelum tidur berwudu, mohon maaf lantas dia wafat dalam keadaan syahid akhirat. Ajengan da urang mapan ahli sunnah wal jamaahnya, ahli atuh ngalaksanakeun sunnah. Cing atuh memeh sare teh wudu heula, da teu make kuota, teu make pulsa. Osok ibu memeh sare wudu. Ibu manek sare teh pelembab, masker malam, wardah, mustika ratu, garnir, olay, KYL. Pon aya telepon anu berem 3 nu koneng 28. Sunnah memeh kulem berwu. Santri dina kitab taklim ilmu bersih teh? Bersih, sumping mual kanu kotor. Lamun nek sorogan, lamun nek ngerap, lamun nek naon tasrifan, wudu heula. Margi ilmu bersih, mual sumping kanu kotor. Sehingga ada salah satu pondok pesantren yang mengharuskan seluruh santri dalam keadaan berwudu setiap waktu agar akselerasi ilmunya cepat didapat. Sunnah memeh tolabul ilmi teh wudu heula. Taya rek ayat cara tahlil akbar, sucikan diri terlebih dahulu. Ieu mah lain nek ka pangajian teh biwir amocoy. Lipstik Ines. Apon. Aya apon? Nu 06 nu alus mah. 08 mah rada geuneuh. Ya, ari rek tolabul ilmi teh wudu, rek sorokan, rek erap, rek tasrifan berwu, karena ilmu gitu, bersih ilmu itu. Tolong diamalkan santri, berwudulah setiap waktu. Subhanallah ya karim. Bu, saha nu bakal kengeng kebaikan nanti ketika akhir hayat, yaitu orang yang akan mendapatkan pahala husnul khotimah yang dawam wudu.
gitu. Darek dahar ge sunahna wudu heula teh. Al-wudu qabla ta'am yampil pakri. Barang siapa yang berwudu sebelum makan dia tidak akan fakir dan miskin. Sunnah sebelum makan berwudu. Biasanya kan habis pengajian ada makan-makan kan? Wudu heula moal kabagean. Makolot, makolot. Ek dahar teh wudu heula, ulah bek. Awali dengan yang baik, hasilnya akan baik. Sebelum tidur berwudu, sebelum makan, sebelum mencari ilmu, itulah orang yang akan mendapatkan nanti indah pada waktunya husnul khotimah. Tarek menyusui ge ibu-ibu teh sunahna berwudu. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia punya anak yang bernama Hasan dan Husain. Batu mah naik mereci susu ka budak teh wudu heula apik batur mah. Di mana karep penyusuan teh. Na golodom. Harupun ima. Paingan tukang dagang teh tarangider. Lain seri ya. Menyusui anak berwu. Mau makan? Mau tidur? Bade tolab? Di dia aya tukang tani. Wa tijaratan lang tabur tijarohna anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, duit salamari, HP Blackberry, nginum strawberry. Bisa ngalaksanakeun ibadah haji, bari boga pamajikan geulis model bidadari. Hayang tanina barokah. Wudu heula memeh ka sawah. Oh sok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega beak we ku beuriet. Kesel da boga salaki teh kesel. Udud bae. Bicara mulah ngarokok molotot. Matak pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Pariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa penasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi, hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Jadi mau tidur rudu, mau makan bade tolab, bade dagang. Nah, ini saya kasih tahu nih pedagang, pedagang. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama pedagang nih, saya kasih tahu nih, biar berkah dagangnya. Bu, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama roh. Tidak boleh mengurangan tim, tidak boleh mempergunakan sumpah pal, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Penjual pembeli harus mempermudah, akan ada keberkahan. Kieu ya, Pak. Teu meunang ngurangan timbangan. Lebihkan timbangan. Kenapa mesti dilebihkan timbangan? Ingat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Niatkan dina hate, ya Allah, abdi ngalangkungan yeuh timbangan. Sejak niat dina hate sedekah. Maksudna kumaha? Dua keuntungan yang didapat yang berniaga seperti itu. Dia akan berkah dalam dagangnya, dia akan berkah dalam usahanya. Kenapa ada keberkahan kalau kita berdagang seperti itu? Selain mendapat keuntungan, dua, dia mendapat pahala sedekah kepada orang yang belanja. Gitu. Matak baheula mah kulot urang dagang gorengan, dagang bala-bala, dagang raginang, dagang kutumayang, dagang kue ali, dagang cinsau. Sok aya emohna, cek sunana mah leuwihna. Maksudna aya di leuwihan ada keberkahan. Dagangna hek tingali kalemur. Hek tingali dagangna ngangkleng. Hek tingali dagangna ditanggung. Anak tingali apal Imriti, apal Kailani, apal Johar Maknun, apal Alpia. Nah, berkah, peduli berbagi. Gitu ya berkah. Lamun nek sare jeung pamajikan teh wudu heula tah. Kenapa mesti berwudu? Kan batal jeung pamajikan? Bukan masalah batal, ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pembelajaran.
kita berumah tangga dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sucikan diri terlebih dahulu. Eta kiai nu hade mah nek sarete wudu heula. Aduh, anakna soleh, anakna salehah, anakna sabik. Artinya sabik, anak lebih mulia daripada kedua orang tua. Bapak supir angkot, anak jadi pilot. Inungna bapana kulit macul kulit tandur, anak jadi ulama jumhur. Inungna bapana apal jut 30, anak apal 30 juta. Beda jut 30 jeung 30 juta. Hayang boga budak itu. Wudu heula meme sare teh, elingan salaki teh. Bapak aya naon? Laki rabila rabagja rumah tangga geus lila. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Bahagia mah Bapak bukan di logam mulia, tetapi adanya di akhlak yang mulia. Tenang na rumah tangga mah lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Punya harta mah abah bukan untuk sombong, tapi punya harta mah untuk menolong. Bejaan salah kita wudu heula. Osok meme sare wudu heula. Hah? Nog meri dikocek make seprit. Tak budak nage gudal gadil kitu. Area parada nek sare teh irek batak budak nage ngurek kok ini kan. Siapa sih yang akan mendapatkan husnul khatimah? Orang yang dawamud, mau tidur, mau makan, badai tolap, dagang, tani, santri, ulah batal bu. 2. Siapa sih yang akan mendapatkan siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Maksudnya kurang bahas beres sepak kiainya pun guru orang teh salat maghrib pan ngadagoan salat isya. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca ayat-ayat suci Bu, ibu, bu, luangkan waktu untuk ibadah. Insya Allah hati akan tenang turun mutmainah. Ari beres salat maghrib teh baca salawat nariyah, baca salawat munsiah, baca salawat ibrahimiyah, baca salawat syifa, baca zikir Nabi Yunus, baca zikir Nabi Ayub, baca doa nunggu isya. Eta nu hade mah tah bapak-bapak di maghrib ka isya teh tong uih insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah bagi orang yang menunggu salat setelah salat. Beres maghrib teh wiridan cokolot bahlama, baca kalimat tasbih, detak jantung diisi dengan zikrullah. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alil adim. Subhanallah maf'ul mutlaq takdiruhu sabatu, maha suci Allah. Berat dalam timbangan, mudah diucapkan. Ya ari beres salat teh tong ka mana-mana dagoan salat isya, pejaan tas salaki ulah balik. Sabara urang tadi lemut ya anu tara balik. Sabara urang di lemut ya anu teu balik ti maghrib ka isya. Sawah boga, mobil boga, usaha euker, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu balik? Cocok teu nu beunghar teu balik? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok nu beunghar teu weh? Di maghrib dugi ka isya? Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dia itikaf dari maghrib ke isya. Cocok nu beunghar teu balik? Taina nu balangsak rek naon balik ke wehna naon. Coba rek naon baliknya? Balik rek naon wehna naon. Pamajikan can balik ke Saudi. Kunaonnya aneh cek urang mah naon deui atuh mode nu beungharnya mobil gaya cek urang ieu mah nya keur ngadengekeun ngaji mah ciga nu beres kitu deui we baralik. Cek urang matang balik atau luangkan waktu untuk ibadah, betul tidak? Rizki akan berkah dan bertambah, betul? Tingalipun guru, di maghrib dugi ka isya di Paimaran,
kadang-kadang ngawurukan santri tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, kadang-kadang pasaran Safina, kadang-kadang pasaran Fathul Muin. Berkah hirupna teh nya tingali leres teh bale alhamdulillah tuh tingali masya Allah ya Karim berkah. Makanya ibu-ibu ulah arwi bejaan salaki ulah di maghrib dugi kai ibu ge di maghrib dugi kai teh hei wiridan baca sholawat baca Al-Quran cuma beres sholat maghrib belum mau kena mana cocolok mana remote mana HP cocolok mana remote kudu bijak kudu cerdas ngagunakan media sosial dari jemari bisa berujung kepada jeruji. Hati-hati yang menyebar berita bohong. Bagaimana malaikat rahmat akan datang kepada kita kalau dalam HP mohon maaf mohon izin ada film, ada orang lain darengikeun tanu boga film kararitu tah. Sumping moal malaikat rahmat. Sing apik atuh hirup teh. Disanakan ku itu bil amar wa failhu antum al amar al aslu lil wujub. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak, jaga istri dari bara siksa api neraka. Oh. Mejang kasalaki hapusan gitu teh. Mata kudu bijak kudu cerdas ngagunakeun media sosial teh nya. Kadang-kadang urang bener babaturan teu bener ngaririm anu kararitu. Ece beres salat maghrib teh wirid baca salat sun baca Al-Qur'an luangkan waktu itu cuma beres sholatnya mana cocolok mana remote mana HP bijak cerdas dengan menggunakan media sosial. Ayo salaki gering teh urus ya lain dipoto ya sadengekeun salaki gering teh dipoto status suami muntaber gelo ngajajar muadan eta anu komat imam makmum ente kemana ece jadi boga salaki teh kesel dah sakapeung mah ai nunggu salat setelah salat kana resel cara rape ari gaplek kuat banget pinuh ku belau kan kita tadarusan kita itikaf kagak kuat asam urat dodo manya aya itikaf asam urat ari main ludo tarungkul opatana dengekeun sanu sok main ludo eta geuningan teh asam urat aya nu kitu aku banget gitu loh Bu maghrib mengaji maghrib matikan tip paham jadi siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama orang dawam wudu, yang kedua wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Baca ibu di imah. Makolot. Wiridan beres sholawat beres salat teh ulah lunggu kena. Apa cai hayo we ngadangan wajib. Nu amis deh hayo. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai aya imah gedong tapi tegenang, tapi imah panggung raos. Pas ditaros teh ieu teh bumi sok dianggo naon? Apan subuh mengaji, apan maghrib mengaji, apan sok dianggo tadarusan, apan sok dianggo sholawatan. Itulah rumahku surgaku. Ibu, beres sholat maghrib luangkan waktu untuk ibadah, menunggu sholat setelah sholat. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang keberapa itu? Yang ketiga, orang yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Kita berangkat dari rumah birahmatillah, pulang dari masjid wal maghfirah. Berangkat dari rumah ke masjid karuniailah, pulang dari masjid wal maghfirah ampunilah.
tah kudu daek ke masjid. Hei, salat berjamaah awal waktu di masjid. Ulah imam ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli salat di imah. Ahli sunnah wal jamaah mah salatna berjamaah. Paham? Ibu, hati-hati tuh. Bagi mereka yang tidak suka salat berjamaah di masjid awal waktu, yarfa'ullah barokatan min kasbihim. Allah bakal ngangkat kabarokahan hartana. Sanajan sawah naglega. Hei, siga cai dina daun talus eueuh mangpaatna. Sawah hektaran duitna miliaran, budakna kana narkoba. Sawahna hektaran duit miliaran, mobil mewah, tapi rumah tangga ciga rumah tangga guludu. Unggal pangih dordar. Kanyamanan. Para sea para sea. Salaki sare dicokot, HP-na dipariksa. Salaki kita teu bodoh atuh hapus pesan sebelum pulang. Bu, ibu, tolong suami sholatnya berjamaah awal waktu di mas. Saya kasih tahu nih, hei, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat di rumah fi baitihi munfaridan. Anda kaya punya sawah hektaran, boga duit miliaran. Saya bilang miskin kalau Anda sholat di rumah. Walaupun kita tidak punya, tapi rajin sholat berjamaah, itulah orang kaya. Nah, benghar dari sisi materi sholat di imah kun hiji teboga, tapi daik sholat berjamaah 27. Bedana 2 genep antara sholat di imah jeung sholat di masjid. Sholatnya berjamaah di masjid. Ribasa, rematik. Si eta mah rematik teh unggal adang. Ke masjid asap urat, ke masjid Vertigo. Ai disampeun nguseup lumpat. Dengekeun sia tukang nguseup. Kesal boga salaki teh da. Ka masjid darah rendah. Hari nguseup lumpat. Aya nu kitu. Salaki euceut teh. Bu, tolong dong biar berkah salatnya berjamaah di mas awal waktu. Tingali baheula mah masih ge teh ku palupu ku papannya imaroh idaroh riayah malamun baheula mah beres salat teh careurik baheula mah irunge kacepet palupu. Baheula mah dagang ditanggung berkah anak jadi bidan. Baheula mah tani teu pati lega berkah anak jadi kiai. Juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Juara musabaqah tilawatil Quran, juara MTQ tingkat dunia. Alhamdulillah. Kitu bejaan ge salaki teh coba cenah ka masjid. Sol di imah wae salaki teh da. Ai di lemur ieu lamun jelema anu maot disalatkeun di mana? Anu maot di lemur ieu disalatkeun di mana? Oh, aneh. Ai keur hirup tara ka masjid. Dius maut pang hareupna atuh. Heuh, sia mait mah dihareup. Batu narang tuh ngagoler sia. Begitu datang mait, karpete ngomong, "Amang, ka mana wae?" Jadi saya eta mah ka masjid teh sakali we bubuhan maot. Aya nu kitu. Nya tapi nantu euceut teh. Santri. Itu 3 ya. Saya terakhir nih, ada materi yang lain. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, tidak boleh dibaca surat karena taknya tak marbutoh. Tidak boleh dibaca Al-Imran karena itu adalah keluarga Ali Imran. Kalau dibaca Al-Imran, Jali. Kalau dibaca surat Jali, yang benar adalah surah Ali Imran. Paham? Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Profesi mubalik itu fardu kifayah. Profesi mubalik teh fardu ulah kabeh jadi penceramah atuh ulah. Kabeh jadi penceramah sanu rek ngadengekeun. Ngerti teu? Jadi keluaran pondok pesantren teh kudu aya anu jadi ahli nahu, ahli sorop, betul? Ahli paroid, ahli palak, mubalik, mubaligo, qori, pengusaha. Kahartos teu? Budak tah
anak ibu kayak gitu di program boga milik boga si teh pendidikan anak awewe kudu aya nu jadi dokter tabibah dokter perempuan. Kenapa? Kalau anak ibu nanti melahirkan siapa yang ngurus? Sebaiknya dokter pentingna pendidikan teh ya, pentingna pendidikan teh budak ke sakolahkeun cenah jadi dokter kandungan. Jadi mana ngajuru diurus ku dokter perempuan. Paham tidak? Makanya ibu-ibu pola hidupnya jangan konsumtif, harus produktif. Biar kita polanya sederhana, yang penting pendidikan anak diperhatikan. Ulah ieu mah batur ngararaji, kalakah marahin PS. Batur ngararaji, ya kalakah memotoran. Keweng geus waktuna bere motor mangke waktuna. Bila perlu geus dewasa mah panggulikeun budak teh helikopter. Beak paling kenteng tatangga. Lima budak leutik kana geus dipanggulikeun motor, waktuna ngaji memotoran, waktuna sakola memotoran. Akibat ibu bapak tidak tegas. Paham tidak? Tisu kekeun ka sore budak hayuh ningalian YouTube, main game yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, akalnya rusak, memorinya rusak, waktunya habis dipergunakan oleh yang tidak berfaedah, rusak tak harupna budak teh kudu diurus cenah ngaji tu ka bale pasantren di dieu aya tinggal daekna, aya nu jauh daratang, aya nu deukeut areus ya. Paham tidak? Paham tidak nih? Ibu? Bu? Udah nu jadi dokter atunya, nu jadi pengusaha, mode ayeuna kan ada alumni kan pada hadir kan? Aya nu jadi ustad, aya nu jadi pengusaha, aya nu jadi tani, alhamdulillah. Multi profesi, saling menghormati, saling menghargai. Geunas saling menghormati, saling menghargai teh kitu kaya ngabdi mah. Bu. Ibu, wanita yang baik dengerin. Ketika suami tidak ada, jaga kehormatan. Tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, haram hukumna. Suami tidak ada, jaga temenang ngasukeun laki-laki nu lain, komo lalaki dibenci ku salaki. Suami bekerja, istri yang baik berdoa. Musalaki dagang pamajikan duha, musalaki kasawah ngamparkeun sajadah, musalaki usaha ece usali, itu wanita yang baik. Di masalah kieu teh momotoran tok sia darengekeun sok momotoran sia. Salah kieu teh cicing lain warawiri budak gini OTW. Aya ada ayanya. Di masalah kieu teh ngarariung arudunan nyen seblak. Ari kahayang abdi mah nyala salaki ka sawah teh amparkeun sajadah, salaki dagang teh duha, salaki bekerja berdoa. Perempuan dengerin, puasa sunat izin suami, pergi haji, pergi umroh harus ada mahram, harus ada pendamping. Keluar rumah perempuan izin suami, puasa sunat izin eta teh puasa sunat komode unyak anyuk sia dengekeun ieu. Ya, unyak anyuk teh bebeja heula ka salaki. Yumah teu nyahun ruang riung di Bang Emok. Awas ta. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Moal aya kabarokahan ta. Loba nu kacau gara-gara Bang Emok. Betul? Ibu. Salakina teh kasau, kakeb, beker, berdag. Daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh paedahna eueuh mending keneh diisi hati dengan zikrullah, baca sholawat, baca kalimat tasbih tahmid, agungkan asma Allah. Ieu mah ngarariung kararomen nyalebret tetangga meuli kulkas asup angin dikerok ku salaki teh teu beureum ka gambar kulkas. Batur meuli kompor gas haredang meuli atuh hau alangan jadi loba jeri mah gering mikiran baturnya.
amit aingnya batur meuli motor kararomen deket warung si eta cenah motorna anyar nganyuk hekeun bae da moal miluan mayar moal aing nyaho mah cicing batur nu gaya maneh nu galau da anu kudu panas mah kenal pot cek kenal poten jadi ceun nu ngebul Bu suaminya kasau hampurannya ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim mubalik ketika menyampaikan tausiah harus melihat situasi dan kondisi kan ieu mah di lemur atuh ngaji nage heuh di lemur ka sawah we salakina teh biasa we make setelan sawah make kaos pamere ti material pokoknya mah pamere ti matri bari mawa pacul, mawa parang, segala lupa we alat-alat kebon jeung sawah, mawa teh kokoneng, paranti nginu, teh kona teh pamere, teh ti dulurna nu ka Mekah. Pan lamun di urang mah aya nu ka Mekah, bali matu safar, marangihan, marere, balik ti Mekah daratan. Mun mawa hayam dibere teko. Gedena leutikna teko teh kumaha hayam. Mun mawa enog dibere kopea. Mawa naon-naon mah kacang 2 korma 4 hampura santrinya hampurannya santrinya aku mah apa atuh dah ini salakina ka sawah elingan ku pamajikan teh abah aya naon umi abah aya naon mama uduh heula cepat kiai ge meh barokah tadina alhamdulillah telah mengingatkan mari kita saling mengisi antara kekurangan dan kelebihan ada di diriku kelebihan tetapi sesungguhnya Bapak juga banyak kekurangan Bapak yakin Bapak ini hamba yang lemah kenapa tolong diingatkan oleh mama ignaheun rumah kita teh salah kira ka sawah teh cium tangan osok boro-boro salaki eueuh teh ka mana mama meuli kuota ye urus ya teh salaki urus udah gede ge mulian kuota mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam tah suamina di sawah amparkeun sajadah bismillahirrahmanirrahim make mau kena tasik aya mau kena tasik cintai dong produk dalam negeri hubul waton minal iman cinta kepada negara sebagian daripada iman betul usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar tertib rumah tangga teh ieu masalah ki eueuh teh momotoran ngararumpi puta sulpa selfie reuni manya reuni moal poe cek beres salat duha beres baca wirid ngado doana teh santri Allahumma in kana rizki fis sama'i ya Allah kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah upami rizki di langit lungsurkeun ya Allah upami rizki di langit lungsur eta bapana tukang tani budak masantren di pondok pesantren Al Huda budak masantren di pondok pesantren Darul Huda wasilah fadilah keutamaan salat duha diberikan rizki oleh Allah kepada anaknya dalam bentuk kecerdasan budak apal Imriti apal Kailani Johar Maknun juara MTQ juara musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning kahiji bapak tukang tani teh budak jadi kiai alhamdulillah rizki tah di Allah nya osok teh usaha kieu teh duha eta tuh berapa orang yang melaksanakan salat duha heula nu memeh ka dieu boro-boro atuh pamajikan teh duha atuh salaki atuh nu duhanya udud deui udud ngopi kupu-kupu cap oplet terus tukang son dengikeun tukang son kameramen duha waduh bo panjilhu wa in kana fil ardi kalau memang rezeki dalam bumi keluar
wih tas salaki keur macul belut kalau luar. Aduh, dalam bumi keluar. Nusok duha, nutara duha orai. Bu, sudah sebentar lagi mau sholat duhur. Baru berapa Pak Kiai? Baru 3. Itu tadi materi yang lain. Yang itu kan yang akan mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama orang yang dawam wudhu. Wangtadirus salat ba'da salat, yang menunggu setelah salat. Menunggu salat setelah. Orang yang selalu berjamaah salat di awal waktu. Nah, nama tilunya eta teh sadayana teh upami telepat nada di hapuntennya aya salapan. Jadi kantun sabaraha deui genepnya tangke eta punten ya ka panitia eta Rajab ulah kasasaha. Jadi pan meh nyambung. Jadi berkesinambungan gitu. Pan urang oke ngaji di pondok geuning perpasal geuning. Itu langsung sadayana di aosnya. Perpasal ngahampura bae mah kolotnya tilu heula. Bu, urang doakeun santri sing sehat. Santri sehat Indonesia kuat. Amin. Santri didoakeun sing janten ulama pewaris Nabi. Ibu-ibu didoakeun sing tiasa umroh. Tukang dagang aminan ya aminan, tukang dagang sing barokah dagang amin. Wabil khusus ya kita sudah sama-sama doakan Pak Kiai Haji Amauzang selaku sesepuh Pondok Pesantren Al Huda dan Pak Kiai Haji Ining sesepuh Pondok Pesantren Darul Huda, semoga beliau dipanjangkan umurnya amin. Bibarokati Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya, hapuntennya, biri aya kata-kata anu teu berkenan. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abdi seur kahilapan, kaalpaan, kakurangan. Sekali lagi tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.